Kadaharan Sunda karedok sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun wastapun Mardiana Putri kelas 12 IPA 2. Di dieu abdi bade ngajajarkeun cara ngadamel karedok sayur. Karedok sayur nyaeta kadaharan sabangsa lotek anu bahanna tina lalap ata, sabangsa engkol, bonteng, terong, jeung nu sejena. Ngolahna sami sareng ngadamel lotek. Karedok tiasa disebut unik lantaran sadaya lalapna masih seger, teu ngalangkungan proses masak dugika kandungan gizi sareng seratna seueur pisan. Di dieu aya bahan-bahan karedok nyaeta 100 gram kacang panjang, 2 lembar daun engkol, 100 gram toge, 100 gram bonteng, 100 gram terong buleud, 25 gram daun surawung, 50 gram ping goreng, 200 gram seuk goreng, 2 siki cikur, 2 siki cengek, 200 gram mantang goreng, 1 sendok uyah, satengah gula beureum, 150 ml cai asak. Lengkah-lengkahna nyaeta kahiji asupkeun seuk goreng 200 gram, cengek 2 siki, cikur 2 sihung, satengah gula beureum, mantang 200 gram, 1 sendok uyah, teras rendos dugi kalemes. Saatos kitu tambahkeun cai 150 ml. Teras lebetkeun 2 lembar daun engkol, ditek-tekan 100 gram terong buleud tek-tekan, 100 gram toge seger, 100 gram kacang panjang tek-tekan, 25 gram daun surawung, 100 gram bonteng tek-tekan, 50 gram emping, teras galokeun dugi kalata. Saatos kitu langsung sajikeun dina piring, ulah hilap piringna amparan daun cawu. Sakitu wae ti abdi, hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.